Cendol dawet seger piro 5 jutaan 500. Terus gak pakai perawan, pakai ketan. Kilo lupa Gawe. Mes santai atuh bos. Ulah stres ku gawean. Penting orang mah. Tuh benghar oge, bawa duit. Bentar. Enggak. Bentar. Apa? Iya tes tim atau di bengkel. Si pelaku bengkel. Atau nabi mogok. Coba. Oh, gawe. Wah, mana berat. Motor tuh. Iya. Tuh. Kali mah udah main di dalam itu. Belum tema cendol dawet. Iya. Mogok. Lamun mogok mah berarti turun. Nya, cuma papi tadi di iya paksa ngurung burung sok berapa Di sini. ah ya sok lah coba starter mah sok starter tuh padahal ya abi teh dicobian di sela tapi di mana sih mananya abi bingung milih selanya. Iya, Pak. Bapak. Iya, mah jika nama oli. Oh olina set Aneh, sepuluh naik kan spion. Sun, Ya bos. obeng Sun, obeng. Open. Anta bos. Cokot Sun. Cokot. Open. Cokot. Heeh. Atos. Hah? Atos. Atos, kunci 15. Open. Ada. Ada cokot Sun. Cokot di Cokot. atas bos. Atos cokot. Atas. Kunci 16. 16. Heeh. Cokot di Cokot. atas bos. Ari mana nanawana asup? Cokot bos. Di kita mawa obeng gak kau di dahar. Cokot bos. Oh, cokot dibawa ke dia. Atas. Anya ka dia ke? Kan tadi bos di tangan cokot. Iya, mesti cokot Pak Asun. Ari gitu. Di Jawa mah cokotnya digegel. Matam kedui, lamun obos nita, ulah nita cokot, Tapi kubu. Sepuluh tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. jangan bersedih jangan berduka Neng saya kerja nih Neng ada berarti 10 tahunnya rumah tangga teh ayah permintaan biasa teh Neng Nah, permintaan coba ade Neng terang mau samis terang terang. Nah,
lebah. Maksudnya? Makanya nyerasnya kayak ngoyong atau neng gitu. Neng kesana tuh kami di madu. Di Madu. Ya. Di Madu ah? Ya. Kersa? Cuman aja salah. Oh. Salah sok ramai neng. Pokoknya neng yang mobil, yang bumi, yang naon ge ku adi lakunan sok. Ning seur-seur gitu ah. Abi kersa di Madu. Tapi Aoge kersa diracun lagi. Tuh tinggal di bentang anu beranang kacida endah ditoel Malik Noel dicium Malik nyabok dicukur Malik nyukur Dicukur bayar, asun. berbayarnya Bayar. ada main cium ya tuh cabok atuh. Mungguhi dina impenan gening sakit buktos nak ada sana abdi mah punten. Aduh, Mang Asun. Dina hate anjeun kuring cicing dina hate anjeun kuring ngisi Cicing. Oh, cicing. Dina hate anjeun kuring cicing. Cicing. Dina hate kuring anjeun cicing cicing. Si Ambon euy, kalakuan itu rubah-rubah ti baheula. kita mah Puguk kamar ditewak polisi gara-gara maling kutang. jawab polisi Polisi duh anu matak bahaya nama lain kutang dibawa. launa Jero na kutang dibawa kabeh. kumaha carana tuh Saya masuk curan rek. carana Oh, curan korek. Kalakuan teh. Terakhir kamari ditilang ku polisi gara-gara naon? gara-gara kutang deh juga nanti Hai, spion. Naik motor tuh pakai spion. wah bahaya terus ya Oh, cuma pasang we pada mah letik tapi membahayakan. bener spion Nah, ngomong-ngomong masalah spion, apa sejarah spion? Bet, eta ngaranna teh ceuli mobil teh apa spion? penemu Oh, ya di Jepang we kitu mah Jepang teman. Di Jawa. oh maunya Spion teh asal teh di Jawa. oh Pengen tahu ceritanya? ayo Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. gila deui atuh Iya. Baheula teh aya ngaran si Prapto orang Banyumas. Prapto orang Banyumas Tah. Si Prapto teh erek ngunjungi nenekna di Purwodadi, Purwodadi terus ka Solo. heeh Si Prapto boga babaturan ngaran si Yono, Siono orang Gorontalo. heeh Nah, aku sabab zaman baheula mah geuningan mobil teh celian. heeh Lamun si Prapto erek belok ka kanan, heeh nanyakeun ka si Yono. "No, Yon, sepi teu?" Oh. Erek mingka mobil. Yon, sepi Yon, sepi. Ah, ti saprak eta ngan jadi spion. oh jadi spion Spion. Untung geus si Yono babaturana. heeh Coba masih tuteng, jadi naon speed tank. untung deui Naon? lain si Adol Naon itu? amun si Adol Jadi naon? sepi dong gue mulai Bila nyanyi. kodenya
anu datang lalaunan. Hate ieu hayang maranan. Ka Eneng anu masih parawan. Noel, aduh. Malik Noel, Haji dicukur. Malik nyukur. Siapa? Wah mau ditajong sih teh. Benar Jon. Orang teh menghayati asuh lagu Sunda teh lagu kabangsaan urang. Mau dibawa tuh. Hayati. Lu maksudnya teh di Di resapi. Beri Noel. Ada itu ya riwayat. Malik Noel, Aduh. diciwit. Malik nyiwit. Alah. Bapak Abu Dicukur. Malik mayar. Dicukur mayar. Aduh, asuh. Bang, babaturan orang si Ambon ditilang polisi. Yang polisi. Kenapa? Pada sepiona sebelah. Khawatir sih. Siapa yang pegawai ndak unggal bulan di sel polsek sok aya wae. Aya tanggal sabaraha dina? Tanggal 20. Tanggal 20 September. Si Abon bakal ada di situ. Kenapa sih tadi itu? Di sel. Oh, kasus? Loba sih mah mata tiap tanggal 27 pasti di sel polisi. Kenapa? Heeh. Walaupun. Ya, Kumaha? cek orang sepion teh pasang nya jadi masalah ya cek Ya urang. atuh. Apa atas sejarah sepion? Besenarannya jadi sepion. Nyata mesti Spanyol gitu, Bang. Lain itu Spanyol apa? Sepion teh tidak orang Jawa pembuatnya teh. Wah, susah. Apa penemunya tuh? Saha? Penemunya? Penemu spion saha? Pas di episode ini guys apa? Saha? Bapaknya si Ambon. Kita barbecue. Jadi sepion teh eta teh orang Jawa Anu nyiptakeun. anu nyiptakeun teh. Kumaha cenah caritana? Panek motor Heeh. si Piono jeung si naon teh Gareng. Gareng. Salah ngomongnya. Iya bener ya. Gareng Si Gareng jeung si Piono teh naik motor. Tah, keur naik motor teh. Usuli teh. Ya, cek orang maunya si Ambon teh. Spion pasang we. Benar. Jadi masalah. Dalam geus ditilang mah ditilang Malik nilang. Spion, mata penting spion. Benar. Tapi ngomong-ngomong apa tuh sejarah spion? Spion teh penemu teh orang Jawa. Orang Jawa? Heeh. Apa itu? Si mah us 7 tahun di Jawa. Diajar ilmu. Nyasar. Jadi spion teh berawal dari dua sahabat. Sahabat teh Priyatno jeung Yono. Ngomong deui Priyatno. Si eta teh orang Banyumas. Si Prapto teh. Si Prapto teh jeung si Yono teh Heeh. arek ka Solo berangkat naik mobil. Baru teh macan aya eta can aya cermin anu di sisi kitu. Cenanya? Heeh. Jadi lamun naik belok teh kudu bebeja heula Ka saha teh? ka si Prapto. Ka si Yono. Hah? Si Yono heeh.